Pramitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng Katunda carios nyambung judulna Jawara Gunung Manglayang. Ieu dongeng Pramitra karangan Watatang, ayeuna teh mincak bagian ka-14. Para wargi kaum dangu, nyata urang nuju neraskeun lalampahan armada anu harita bade nepangan ka lembur Sinanglaya. Namung dirurugu balad-balad urang Sinanglaya disangkina nyeko para wargi telik pangindra jala teh gitu. Aduh mata-mata gitu. Di antawisna wae nyaeta harita teh bade dirurug sabadogna namung kabujeng kapenaku ajengan binata atanapi Ustad Binata. Samali ku Ustad Binata diwartoskeun para wargi sadaya yen armada teh nunulungan putrana nu katlah nyimaslisna nalika bade ka tubruk teh atanapi bade nuju di udag Gunung Edan. Mangga urang teraskeun para wargi. Sanggeus armada deukeut kabeh masyarakat nu keur ngariung careng kating solongkrong menta dihampura ka armada. Sabalikna pikeun armada ngahampura ka sararea samalah manehna ge menta dihampura. Bari teu boga hate geuneuk malik-muk estu ngahampura lahir batin. Geus kitu mabring masyarakat baralik sewang-sewangan, malah aya nu ngaku sagala ka armada nitah ka imahna. Menira raos masjid teh ama sareng madrasah nage ageung, ceuk armada bari unggah. Lah nya kitu we, ujang saraos-raos nage kenging gotong royong masyarakat di dieu we. Ama tiasa ngadegkeun tempat ibadah teh. Ari kawitna marorompok ama teh di ditu tuh palih kulon. Di dieu mah neme tilu sasi ayeuna tilas rorompok ama diangge ku saderek ibuna, sapotong nu sapotong di dianggo ku nu ngaraos. Lis nyanak leuteun ka ditu bari ibuna ka dieu heula ceuk ama kitu. Mangga ama, walar nyilisna teu hararese teras cengkat ka pengker ngawartosan ibuna. Ih geuning aya tamu parantos lami Asep, saur Ibu Aisyah garwana Ustad Binata meuni darehdehna keur. Parantos bu nepangkeun armada, temal armada nyolongkrong sasalaman bari nerangkeun ngaran kitu deui Ibu Aisyah. Damang ibu pokna meuni sopanaker. Alhamdulillah dina wangki dieu Asep kaleresan ku Allah Subhanahu wa taala dipaparin sehat wal afiat. Samulina kumaha nu di bumi wari lujeng. Pangesto ibu temal armada menilirih jeung tungkul. Da ieu ibuna nu didongengkeun ku ama basa kamari ieu nyaeta syariat nama nunulungan lisna teh. Lamun daya ieu masih ujang dah. Kumaha teuing nasib anak urang. Ngan untung we aya si Ujang. Harita oge ku ama jeung kulisna rek dibawa ka dieu ngan si Ujangna teu keur saeun da eta geus rek magrib. Saur Ustad Binata ngauningakeun ka ingkang garwa. Bari nunjuk ka armada nu keur tungkul lungguh timpuh titih rintih teu ajrih ku pamuji, malah teu ngatarakeun boga pangabisa. Hatur nuhun atuh Asep, pun anak tiasa kajait tina balai da upami teu aya Asep mah rupina. Pun anak teh kana cilaka we, mung saena we kapan aku Asep, saur Ibu Aisyah ngaraos binga. Parantos kitu we ibu kersaning pitulung Allah Subhanahu wa taala, tuang putra kedah salamet kalana aya di palang tayungan mantena. Da abdi mung sakadar syariatna bung ku nulungan tuang putra teh. Hakikatna mah angin Allah, nya kitu kasebat jalmi pedaran ti kampung, sisip harti tuna basa teu bodo-bodo acan saleresna teh ibu, ceuk armada ngarendahkeun diri sorangan. Ujang mari sagala rupa teh sok ngarendahkeun dirinya lira. Upami sisip harti tuna pangabisa mah teu bodo-bodo acan moalnya muning edan sakitu ngajunggiringna kuat teh cengkat deui. Da upami mama nu peuh tarang muning pira aku amat teu kekerepengan. Atuh muning malik ngagadil meureun. Jadi lain muning anu ngadeprek tapi ama nu ngajoprak kitu. Si Ujang mah sok ulah sok ngarendahkeun diri ieu. Ustad Binata gumujeng sedeng armada ngakeleunyu. Siga nu kapi asem bari tetep tungkul. Ae ka mana ari lilis ibuna buru-buru kitu ngadameleuteun eum saurna. Ieu ama nyilisna ngawaler bari norojo nyanak leuteun di bakian. Tah geuning meuni aya ku tepat pisan ari ama nyarita ari torojo. Tujang naon atuh di dieu mah geuning daya gaduh nu model lah.
abong kena tadi ge hoyong kacalikan ku Ujang teh sanes bade dihormat saur Ustad Winata bari ngeserkeun asbak ngarepotkeun pisan tu ama ngarepotkeun naon Ujang cai ge ukur cai we wungkul geuning ieu teh teu ngarepotkeun Kang pami ngarepotkeun mah amami orang lulumpatan we ngarepotkeun saur nyilisna ngabanyolan bari melengpeng ku kelet bener gedang lis bener lamun ama miwarang lulumpatan atawa miwarang manggul batu atawa nitah ngalasulu eta ngarepotkeun ngaranna bisa nilis mah maledogna Ustad Winata rupi nu raraos gumujeng ngagagak mangga tu Ujang mangga karena Allah na dileueut sareng naon atunya mun teu pangiringna pisan keur namean teh Ujang ka dieu saurna teu kedah ngangge pangiring cai ge ama pami raja peryogi nganggo pangiring gulang-gulang ceuk armada sonagar wani heureuy gadag lamun gitu memain bale mah hiji-hiji Ujang gedeg tadi ceuk lilis ngarepotkeun upami di warang lulumpatan ini saur Ujang cai teu kedah nganggo pangiring lamun raja pantes make pangiring alus bener gedeg Ustad Winata asa beuki bunga gumujengna sapertos nuraros disebat gedeg de para mitra draw hiji-hiji dua-dua no sami angkana namina gedeg pemain bal para mitra angkana dua-dua gedeg cenah draw serba bahasa modern teh mah draw cenah para wargi ai urang mah urang Sunda nyebutna ge gedeg gitu kumaha kitu ada para mitra atuh nyilisna sareng ibuna ge garumujeng malih nyilisna mah mani balawar deui malengpengan ku kelet disusul ku benturan ku imut parang armada ngareret luktung ku deui siga nu kasoran ku sorot soca si mojang lenyang mangga Asep nyangakeun atuh saur Ibu Aisyah sok dileut ka nya Ujang Ustad Winata mairan ditampi atuh ibu oge nyimas mangga Asep mangga Kang nyangakeun balar nyilisna ceg armada kana gelas tuluy nginum di sarengan ku Ustad Winata dituang tu lalauhna Ujang mangga ama temal armada bari ngecagkeun gelas heuleut sawatara menit Ibu Aisyah tumaros ka armada dupi Ibu Rama ya keneh Asep saur Ibu Aisyah bari neuteu pamipun biang aya keneh ibu mumpun bapa parantos ngantunkeun malih acan terang-terang acan kana rupina abdi mah jalan saur pun biang nalika pun bapa ngantunkeun abdi neme umur 2 tahun jalan kutan Rama parantos ngantunkeun laras ibu pami aya keneh mah pun bapa rupina moal tungara-tungara teuing ibu sakedik ageungna aya nu langkung tanggal waler dugi ka abdi mah teu kantos sakola rayat-rayat acan ibu mun diajar ngaos ge kitu we diurukan ku pun biang ukur tiasa alip-alipan sanes bobohongan temal armada meninggal galindeng semur sedih nanging bios Asep ulah diam alik mana ulah dianggo teuing emutan ku perkawis tuang Rama parantos ngantunkeun jalanan nu sarupi maka sebat patokan Yuswa sanes urang anu ngatur utami nama Asep masing soleh masing pependak sareng kasinugrahaan upami kitu tuang Rama teu ayana sacara ngantunkeun kitu bae mun hartosna mah culjeun teu emut ka putra teu emut ka tuang ibu nembe janten emutan Ibu Aisyah ngawurukan ka armada sedang Ustad Winata sareng nyilisna melenguk rupi anu ngiring ngangres ku ayana armada geus pahatu teu boga bapa dupi tuang ibu teu kagungan dicaroge saurna terus neuteup ka armada anu keur tungkul henteu ibu bujeng-bujeng ayeuna tos sepuh sanes nuju anom ge kalayan aya nu bade nikah teu kersaeun eta saur teh inggis teu nyaah ka abdi sareng ka punini kalih pun aki dupi tuang eyang araya keneh Asep alhamdulillah eyang maduanna ge paranyang keneh Yuswa ibu pun aki Yuswana tos bade 80 tahun punini tos bade 80 tahun geuning meuni tos sarepuh tos majeng kapikun panginten Asep laras ibu masih keneh karyat angkat ka kebon we temal armada jep jarempe meni ngadak-ngadak asa jempling teu beda 3 angka tinca nanging nyilisna salebeting nuju tungkul teh ari soca mah teu weleh ngalirikan bae ka armada teu lami pok Ustad Winata neme sasauran deui dupi Ujang tos kagungan padamelan naon ama mun padamelan teh saporos di pabrik atawa di perusahaan atawa di kantoran atawa di bengkel atawa di mana we Ujang
bujeng ama abdi masih keneh kieu we ngalige lugah liga we ama malih sakapeung sok kawatos sareng ngaraos dosa kasebat abdi tos dewasa nanging masih keneh ngarepotkeun janten sepuh. Tah kumaha upama kieu we atuh ujangnya teu acan kagungan pada melan mah kersa kinten-kintena upami ngabantos-bantos ama di dieu ngabantos-bantos teh sanes barang damel kana sasapu atawa ngepel di masjid mung ngiring ngaping marurang kali maklum urang kali teh tos hari teh Masya Allah meni susah dicaramna komo pami amat teh cadongkap ka masjid hari teh meni nista nu sirih-sirih silih jongklokeun nu ajeleng-ajelengan bari ting cerewet upami ujang kersa sasarengan sareng itu Ki Ishak anu kamari kantos ngiring nyusul lilis teh teu naon-naon ku amang ge dipernahkeun saur Ustad Winata aya emutan bade nyamat armada atuh puguh kanggo nyilisna ngaraos bingah ku ngadangu kasauran ramana bade ngadamelkeun armada mali eta pisan nu dipikapalai ku anjeunna duka tu ama nanging insyaallah bade wawartos heula we kapun biang upami kawidian teh mah kana naon atuh ama jalan abdi mah teu aya katiasa jalan kasebat jalmi sepi ku pangarti sudah aku katiasa temal armada ngagalindang sawios da ku amage sanes bade didamelkeun kana urusan kantor mung ieu mah ngiri ngaping barudak sareng ngurus di masjid sareng Jang Ishak cenah eta ujang ngaraos barabe wungsal wangsu teh sawios-wios di dieu ge ku ama moal burung dipernahkeun keur pamonokan mah kadar eta apalai tepang sareng sepuh saminggu sakali mulih ka ditu saur Ustad Winata teu kinten mereogikeun ku armada utami mah palai aya nu ngarencangan ngajaga keamanan di eta lembur kasebut Cinang Laya sabab ku waktu ieu asa beuki harengheng tina perkara jalma nu jarahat komo kitu geus aya kajadian kaributan gede nu datangna ti komplotan Ki Mudasir alias komplotan Ki Macan Tutul ngaso heula ngaso para mitra kaum dangu keur kitu ngung harita para wargi sadaya nu azan si horeng harita geus nginca kawanci asar teu karasa nyarerekna waktu ongkohan katungkulkeun ku wangkongan. Alhamdulillah geuning tos asar ujang saurna bari ngalirik kana jam leres ama teu karaos nyarerekna waktos punten bade unjuk ka permios ama ceuk armada pamitan rek balik. Engke heula atuh engaengan teuing ujang wios da siang keneh sareng kaleresan halodo deui nama kelapan itu ibuna nuju nyangu atur nuhun ama sanes nampik pangasih mung itu pun biang sareng pun ini bilih dedeupeun malih pun ini mah ipat-ipatan teu kaeng lami gampil sanes waktos abdi ka dieu deui bari sakantenan masihan wartos tina perkawis abdi bade didamelkeun di dieu ku ama temal armada maksa rek balik bari geus nguniang nangtung duh kumaha hari ujang ibuna Ustad Winata terus ngegentraan garwana kalayan teu lami garwana narojol malih disarengan ku nyilisna anu nuju barang damel di pawon aya naon amana ieu geura si ujang rek mulih cenah har atuh engaeng lancing Asep engke we heula atuh kapan itu ibu sareng Lilis nuju ngagelakeun sangu saur ibu Aisyah mungkang tara unggal dinten sareng teu tebih atuh nyilisna mairan laras ai teu tebih teh mah nyimas mung itu hawa tos kupun biang sareng pun ini bilih dedeupeun insyaallah enjing atuh dipageto deui ka dieu manawi teh pamengan mangga atuh ari bade maksa mah ujang mung omatnya ku kawidian ku henteu ku tuang ibu kalih tuang eyang kedaenga wawartos ka ama nuhun bami kawidian insyaallah ama punten atuh ama temal armada sasalaman kalawan nyium kana panangan Ustad Winata gilek ka ibu Aisyah jeung ka nyilisna sasalaman ieu jenjingan nyimas punten we dipulang kosong saur pun biang teh armada ngasongkeun jingjingan geus tukang angge diuihkeun nyalira da di dieu ge awis-awis diangge waler nyilisna mangga atuh ama oge ibu
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balap Ustad Winata kitu deui Ibu Aisyah sareng nyilisna pada ngalawaler bari ngajajabkeun dugi ka teras. Jerut armada turun tuluy ngaleos. Ustad Winata sareng garwana kalebet deui. Ari nyilisna masih keneh ngajanteng di teras bari ngajajabkeun ku paneuteut. Sanggeus armada rada jauh kilak ngalieu katingali nyilisna ngajanteng keneh di teras. Atuh armada ungeuk bari mesem, kitu deui nyilisna males ku imut. Les armada ngilas tina paneuteup nu geulis. Tos kitu mah nembe kalebet deui bari nutupkeun panto. Abong kena harita parang poe halodo. Langit meuli cekas bae ngeras taya aling-aling, angin leutik ngadalingding matak seger karasana. Kana awak saurang jajaka tanang leumpang ngagidik bangun gede ka gilig. Pikir tandang taya karingrang keureut teuneng ludeung taya kakeung. Da naon atuh ceuk pikirna eta jajaka make keung make sieun. Teu risi teu ringrang sabab leumpang waktu ti beurang. Katamah gede kapercayaan kanu Maha Kawasa. Rek aya nu megat rek aya nu hianat di setengahing jalan pek teh teuing geus aya ridona ti Allah Subhanahu wa taala mah ajal ku jalan aya nu dolim. Tong ngeret meuni balegera siga nu ngiringkeun ka eta jajaka nu keur leumpang. Tayalian armada jawara ngora ti tatar manglayang. Tapi sajeroning keur leumpang teh ari hate mah galecok. Ari dipikir kadinya nama diri aing ngarasa bagja katamah habaraya. Sajabati kitu aing aya nu nyambat bari rek dibere pagawean. Lamun kitu mah teu salah tina caritaan ti aki, nyata model hirup jelema mah kudu cager kudu bager, hade tata hade basa hadap asor, teu adigung ku malungkung, teu reueus teu ajrih ku pangarti, kudu daek tulung tinulungan ka sasama umat Gusti. Karasa ku diri aing ayeuna make aya nu mikanya sagala, catakan kasebut deungeun-deungeun balang-bangan teu hir teu walahir. Nyaan bungah kabina-bina aing aya nu nyamat aya nu haat. Lain bungah dumeh aya nu nyamat boga anak parawan nu sakitu geulisna. Ngan bungahna keur diri aing aya kasempetan pikeun namahan ilmu kana bag-bagan agama. Pikeun namahan ilmu kasampurnaan hirup. Boga kanyataan aing ngaku beragama bari jeung prak dilaksanakeun. Ngan kumaha lamun nu jadi inung teu ngidina. Lamun anu jadi inung mumpa jauh jeung aing. Ari maksa kana pamonah nu jadi inung sok sieun nu jadi inung raheut hatena. Boga anak bedang wangkelang akhirna diri aing jadi doraka. Sedang ceuk katerangan jalma nu ngarti inung teh tunggu rahayu bapa tangkalna darajat. Aya kecap sorga dina dampa suku inung. Hari aing cicing we di imah piraku da aing kasebut geus dewasa. Moal hade saumur-umur rek nyusahkeun jadi kolot. Malah geus waktuna aing mulangkeun cisucu kanu jadi inung. Geus bisa males kanyaah ti jadi nini jeung aki. Kudu kumaha picariteun aing kanu jadi inung, sang kanu jadi inung ngajurung bari ridoi. Tapi keun bae rek maksakeun we aing cacarita sugan kahartieun ku inung kalawan ngidinan. Kitu dina geurentes hate armada anu teu karasa geus tepi di kapangan nyerekan. Diburuan meuni jempling eueuh sasaha, panto nutup siga imah nu eueuh eusian. Kalacat armada unggah tuluy nyurungkeun panto. Nu teu hararese ujug-ujug berai bae muka. Kasampak indungna armada katelah nyikul sum keur ngajajentul sorangan di tengah imah. Ari berai panto ari curinghak gentak merejat nangtung. Bari hareta mah bari hatena ngarasa bunga pedah nu diarep-arep geus datang. Ngaso heula ngaso. Mitra kaum dangu, harita para mitra sadaya. Nyikul sum gentak merejat nangtung bari hate ngarasa bunga dumeh nu diarep-arep geus datang. Terus ka mana ujang meni ngampleng matak pikari wangun pisan, cek nyikul sum. Teu teras ka mana-mana mah. Di ditu di bumi Nyimas Lisna ngadon ngobrol sareng ramana mah. Temal armada bari ngudaran baju kampret jeung sarung dikaitkeun tina paku nu nancep kana tihang. Torojoan ini sardi norojo ti dapur sabab ngadenge incuna balik. Tah geuning datang si Jalu teh nyai. Terus ka mana atuh Jalu? Eta mah maneh meuni ijing gimrang we melangeun, cek Nini Sarni.
Adon ngobrol ini serang Ramana Nyi Mas Lisna. Ngakunya Ibu Ramana ini lilis teh kalu. Sanes ngangkeun deui ini malih matak pikaisina. Nu sakitu darehdehna sareng saromeahna keur ini temal armada Gilak Malik samalah geus ngalengkah sigare kaluar. Reka mana deui atuh lu? Cek Nisarni bari neuteu. Bari katampian lani jalan teu acan asar. Oh heuh jeung atuh. Si Aki ge kakarajurut katampian. Cek Nisarni koloyong armada keluar terus init katampian. Pas sore bada dalahar armada jeung indungna katut Nini jeung Akina ngarariung di tengah imah. Nini Sarni diuk ngahunyar lamar bari ngapleuk nyupah. Gadona atok-atokan da pugu geus lemong kali gugusi sarua jeung Aki Dasim salakina geus pada-pada karemong. Ari Aki Dasim dirukna sila tutung bari ngalepus udud padudan. Ari Nyi Kulsum indungna armada keur ngerodan ka meja sabab palebah tak-takna geus rarenya. Kitu deui kancingna geus coplok hiji. Ari Nyai keur ngerodan naon teh? Bani ngajaluk we teu cangkeul-cangkeulin puduk ke? Cek Aki Dasim bari ngareret ka gigir. Ieu nu nyugan jarumat acuk si Ujang rarenya palebah tak-takna ki. Tema Nyi Kulsum bari ngabolaan deui jarum. Ari baju renyah atawa calarenya ulah di jarumat Nyai. Nah kedah di kumaha kitu Aki? Ditamal geura. Tamal kumaha ari Aki? Oh ditamal ku lawon. 2 elo ge cukup. Ai Nyai ona mah dilenge teuing antep atuh. Teu kitu ge heuh minta kadinya ka si Aki duitna keur meuli lawon 2 elo. Cek Nini Sarni. Ke hayang dipanggulikeun pi baju jeung bicalaneun mah ku Aki. Moal burung dipanggulikeun lawon boleta nu alus. Ngan ke di mana si Nini? Geus boga gawe jadi supir kapal udara gitu. Dasar aki-aki kawas nu beureu sia. Boro-boro kami geus nini-nini. Maneh ge kasebut lalaki teu jadi kusir-kusir acan deuleu. Oh, rek musiran naon balina ge delman teu gableg. Komo kuda mah teu bulu-buluna acan. Hari tadi basa di bumina nang ilis disuguhan ku ja. Kantenan we ki disuguhan naon jadi. Si kopi sareng lalawuhna ngaleueut. Waduh. Jeung naon wae jeung ngopi aja lu. Aki Dasim talete. Rencang aleuit nama aya 2 kana 3 rupina ki kirpik sampo digulaan sangrai suuk sareng eta gegetas. Aduh. Nya cenah nyuguhan nu kitu jalu mani teu kira-kira teuing. Kase mah nyuguhan opi nu kitu patut. Keun bae atuh naha da niatna ge nyuguhan kun kitu meureun. Teu puguh ngaron siga nu keheul ka nyuguhan. Urang ye ye lamun kasemahan nyuguhan mah naon we nu sanajan nyuguhan ku bubuy jumbleg oge. Cek Nini Sarni atuh Nyi Kulsum ngabalieur imut. Cawe itu kira-kira nyuguhan opieun kanu kitu. Pandesna mah roti atawa bolu ngarasilu dibungkus sabarae keur kami itu maksud teh. Kan ngeceplak wae bari oge. Kana hakaneun we nu di arep-arep teh. Oh, ngarep-ngarep naon deui jelema hirup mah ini. Ngarep-ngarep penyakit mah sanu sudieun deuleu. Mani ge moal daek dibere penyakit bengek wae. Pek sia masih nanyakeun ka juragan dokter. Moal aya jelema sia nu ngarep-ngarep penyakit. Mun maneh boga penyakit pan ribuh meureun. Eueuh jelema mah teu aya nu hayang ngarep-ngarep dosol kitu. Kabeh hayang calager hayang jarag-jarag. Geuning nya ti heula. Kungsi geuring boga penyakit naon geuning? Eueuh basa dosol dina birit. Heuh basa dosol dina birit cileng teh. Lain dosol si aki-aki bengkung, mun nya aya dosol dina bujur. Heuh naon atuh geuning? Harita hargungan borang peuting. Boroku kami dipiring ku suling panjana teh keur ngawi. Eta mah bisul sia bedul. Heuh bisul. Ning harita ku kami ditawaran naon-naon teu daek. Eta harita hayang naon atuh basa maneh bisul di bujur teh? Hayang cager. Tuh geuning. Cag-cag ge ari geus dibere penyakit hayang cager. Nu matak di mana aya jelema nu ngarep-ngarep penyakit? Banyak eueuh. Cenah eta kami jeung nya ngarep-ngarep hakaneun. Wajar atuh jelema hirup mah. Nu diarep-arep teh rezeki. Tong broning pangkat urang nu heureutakeun pungsat bahan. Ceuk paribasa manggih kejo sore teu isuk. Jelema anu loba dunya ge bulu di jeruk bulu dipantau ngalayan di tengah imah. Tetep masih ngarep-ngarep kana rezeki. Samalah geus boga sacuntang hayang sabekong. Geus boga sabekong hayang sagentong. Nya jalunya. Baru kaje kumaha gitu. Cek Aki Dasim ditungtungan ku seuri ngaheheh nyarita meuni norostos lir kacang ningang kajang pelesen subodoan. Atos kilah ulah sempal kapigoyon wae. Ayeuna dibadae sangemkeuneun utamina mah ka ma oge ka Aki kalikan ini. Cek armada atuh Nyi Kulsum indungna curing hak sarta nanya. Aya pitarita naon Ujang? Nyi Kulsum neuteup seukeut. Kieu mah langkung ti payun mugi mah teu janten rengat mana atanapi ulah benu
Abdi teh dina waktos ieu kenging disebatkeun parantos ninca ka mangsa dewasa. Umur abdi tos bade 20 tahun, diemut dibulak-balik dibeuweung diutahkeun. Beuki ka dieu teh Kang abdi asa beuki ngadosakeun ka sepuh diantawisna ka emma kanini sareng ka aki. Sakedahna mah tos buktosna waktosna abdi ngawangsulkeun kana kanyah ti sepuh. Nanging dugi ka ayeuna abdi teu acan tiasa mulangkeun cisusu acan ka emma. Ku dasar eta timbul abdi ngaraos dosa nu salajengna abdi bade neda citresning pangarah penggalih we ka ridwan manah emma. Abdi gaduh emutan atapi gaduh hiji cita-cita. Cek Armada kakara cumarita ka hareupeun jadi indung jeung ninina katut akina meninga galindang tur eces. Ngaso heula ngaso. Mitra sadaya atuh sakedapan menyikulsum inungna rada leuwas ku carita anu jadi anak nyebutkeun boga cita-cita. Ceuk timuruna dina batin inungna palang siang geus niat hayang boga pamajikan. Boga cita-cita naon Ujang? Nikulsum netep seukeut sedeng Armada teu buru-buru nemalan. Harita teh melenguk kitu sotenan ngarasa berat rek ngedalkeunana sabab inggis kudisi rempan kusugan inggis inungna teu ngidinan kana maksud manehna. Boga dulu caritakeun kainya terus terang we lah ngaboga cita-cita naon nya geus hayang boga bikang cik Aki Dasim timuruna kadinya sanes tos hayang gaduh istri ki jarang gaduh istri teh atuh cegampieun nu hartosna mah kedah kacaosan sagala rupina sareng abdi bujeng-bujeng tiasa nyaosan ka peryogian istri abdi ge masih keneh pisasaheun nu janten sepuh temal Armada menimerna. Hari kitu boga cita-cita naon atuh Ujang pok caritakeun ka emma ngarah puguh pikiraneunana. Cek Nikulsum hate tetep ngarasa kaget. Numawi kieu mah ari kedah disanggemkeun mah tadi waktos abdi ngintunkeun jingjingan teh ka bumi Nyimas Lisna. Ramana tos tumaros ka abdi naroskeun tos gaduh damel atawa teu acan. Nyaku abdi diwaler satara basna teu acan gaduh padamelan. Naon-naon ari sanes ngabantos-bantos sepuh mangurus pakaya sarta lapokeong. Saparantosna diwaler kitu Ramana Nyimas Lisna miwarang ngadamel ka abdi. Nanging ngadamel ge sanes ngadamel kana urusan perusahaan atawa kasebat pabrik. Mung sadamel-damel we ngabantos anjeunna ngurus masjid sareng ngaping merurang kalih nu ngaraos. Kantenan ari hate abdi ge ngaros bingah sanes bingah bakal nampi rejeki ti anjeunna. Mung du dianggo bingah teh bari etang-etang abdi ngulungan pangartos ti anjeunna. Tina bab agama pepeurieun abdi ti alit sakola henteu. Atuh tiasa-tiasa ngaos ulahnya lahir anya batin abdi bolos terong. Tak kitu cita-cita abdi teh mah eta mah kumaha kinten-kinten pangemut mah nah abdi kawidian bade ngiri ngabantos-bantos di ditu ka Ramana Nyimas Lisna. Dari abdi ngahaja-haja masantren mah di mana kamu bakal abdi atuh sajabat ti kitu kana tangtos patebi sareng emma kalih nini oge Aki cek Armada. Ngajelaskeun permaksudanana bari tumanya kana pamadegan nu jadi indung. Jelasna mah para mitra keur Armada hayang ngasakeun tina bag-bagan agama. Waktosna para wargi sadaya.